أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karamil kieu bah geus lah ulah dagang bae abah mah geus teu kudu dagang abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah abah kauntunganna sapoe boga 50.000 geus kukula digaji 100.000 geus abah mah ulah dagang geus aya kula pan kula na ngadidik abah haju kula pan dimodalan ku abah kula ieu geus alhamdulillah ieu mobil boga kuari usaha keurana maju geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus kukula diberes 100.000 abah cicing we geus maca Quran we geus kos kitu we teh diimah tah saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang biasa carang biasa asana 1.000 hiji asana dek ngarorowot bae ka kolot carang urang ngadenge komo lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju bah di mana Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadi sedajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun Al-Fatihah hiji kanggo Haji Hamdani bin Haji Sa'ad Kampung Putos almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa. Kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad di Abbas bin Samika Sajah Amah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung Haji Nahar bin Haji Satya, Haji Saja bin Haji Nahar, Haji Nosimah bin Sukamulya Cikupa, Haji Sangsang bin Sarpati, Haji Alim Sona bin Haji Nursiti bin Haji Sangsang, Haji Cikupa kene. Almarhum Haji Sar bin Jahi Kesepat. Kemudian ibu almarhum Ibu Sartia binti Asarin, Bapak Mislan bin Satin, Bapak Aswani, Saita bin Arifin bin. Kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong, Nisbak bin Johan Pandeglang. Akhir sekali ia mati keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Hussein. Kurang tadi disebut para almarhumah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah. Oge tadi disebut mudah-mudahan dihasilkan pamaksudanana dilancarkan jeung digampangkan ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirabbil alamin. Lamun tanggal hiji Rajab na poe Jumat berarti urang puasa poe ieu kasabaraha poe? Jadi urang kabehan puasa katilu. Kurang mana ya? Ya, jadi
lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrullahil Ashar. Sapoe meunang karidhoan Allah poha. Haja-haja urang ngangan ridho Allah hese. Lamun 7 poe ieu ublikot abu-abu nar dikunci lawang neraka. Masya Allah. Urang eueuh jalan deuk ka neraka. Lamun puasa na lain amin-amin puasa dan teu. 7 poe dikunci lawang neraka. Masya Allah. Hese bae deuk ka neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe. Duh, poha raja. Masih can kabita kena bae kudu kitu-kitu mah teu kumaha deui. Namun 8 poe futihat abwaabul jannah, sakabeh pintu surga dibuka. Jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkeun. Ya Allah, geus kuari bae di DP-an atuh. Surga teh jadi inden urang kuari. Puasa bulan Rajab sakali deui, mudah-mudahan urang kabehan dibere kabita. Sanggeusna kabita dibere dae, sanggeusna daek dibere kuat, sanggeusna kuat dibere ikhlas sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah, bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal kemang tas ngaji dek nanya tukang huduk beak gitu. Lamun beak berarti bohong. Cek tukang huduk kekurangan keneh malah ngajan lagi. Oh. Nyawa nu di jero nya nu di luar na teu puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka jengan musannif didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung antina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari kubahasanana ulah pahiri-hiri. Lamun boga bapakna 2-3 bapak kolot kitu keneh taeta kumaha cara ngaturna. Iyalah suki musonib di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya falahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina. Artina deketna akur pada meunang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur kepada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh Nyindun jeung Nyidadun akur teh
pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna ta eta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak dua minimal eta ki Zaid teh ta ieu nu ngurusan itu bapakna duaan jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapa mikiran sorangan bae. Eta dicikupa kos itu. Temireunge ka bapa dek paeh los bodar los asalnya na bae apeng-apengan di warjok mun urusan ngajual pangheulana eta kakak kana kos kitu lolobana kos kitu adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah lain iya abah urang dagang teu tani teu jaga sekolot ngaju muriangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase dua ti urang duaan yuk urang babagi ji bener oge si hadeuna aya sia tiis teh mah kos itu mah tah kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sih ya emang kalau ya nu hirup mah nu sehat itu boga daun kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk sia 1 liter atuh kula 1 liter kakak 1 liter geus duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah panderi kakak eta tolol jasa kakak teh kos kitu ente yang ngebalager kabehan ji bener oge nya kieu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh deuk ti heula tah duit teh kuari depan ti heula tuh ka tah kakakna lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan 200.000 tadi heulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter. Nah, 30 liter. Ke sabulan dia tegor bae kakaknya. Waduh, ngeuneun da mah kos kitu teh. Nikmat. Aja cak kakana teh beusi jak kamaran kakak mah rada jauh ieu. Beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejan urang teh. Maksudna teh naon dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku mang mayarkeun mah. Satun mayar. Saha bae pokona mah. Ngeunaheun ku sakitu bae ge tah ngeunaheun ieu mah diteangkeun eueuh ditelepon gereuti heula bae aduh cangkel da boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneup saigel sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salogak nah bahasa batur eta kos kitu tah jadi sareudeup saigel ngeunaheun we ieu meuneuk kumaha ge beja ka bapana bah geus abah mah ulah mikiran naon ku ari mah ku kabeh ditanggung jawab ja abah boga anak dua-duana jadi jasa kieu mah perusahaan kabeh alhamdulillah ngawarung-ngawarung ge usaha teh geus lancar geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus nyekelan tasbih bae nu gede aing ulah dahar burung buku dahar ieu ditanggung jawab bukan oh alhamdulillah tugas dimulai kuari beusi aya naon-naon bebeja kemudian beusi muriang bebeja nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak geuna atawa
dua-duanana awewe ngidadun jeung ngindun eta ge musyawarah bedadun cek indun abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu wari mah beureunan ku urang di urusanana ieu urang papatungan nah beres kudua rapi atawa ieu teh lalaki hiji awewe hiji boga anakna Ki Umar jeung ngindun akur bae tina kurdi jeung irsina artina eueuh nu ngahijab deketna lantaran pada anak tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab nah ieu ge sarua bae wajib kuduaan urusanana tinggal kumaha urusanana lantaran nu hiji awewe nu hiji lalaki cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalieun awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaheun tah lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai ge ya memboga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe awewe malindek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang kih ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit utak detik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting di rumah sakit abahnya di mana kabar mana urusan bae lah gutianya ai kakak ka mana kakak mah geus sibuk ge bisnis jadi itu 1 miliar itu 1 miliar ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang can hasil kayak di untuk membeli itu bea 1 miliar nu ditu 1 miliar tangke ke tanggung jawab abah mah jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah amis tak ngomong tak kakak teh 3 kali na mah kos gitu ulah gitu akur bae kakak nak ngurusan anak bagian urusan diatur teh kanu kitu-kitu masyaallah ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak aya bapak jore jasa nasibna geletik di sakola-sakolakeun dijeujeuh-jeujeuhkeun titah dagang mararaju ku ari nu boga mobil nu boga perusahaan wari bapana di imana sorangan bari tinggalkeun maot deui ku pamajikanana tinggal benar-benar sorangan aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan eta aki-aki tinggal sorangan we di imah nu noong eueuh nu ngurusan eueuh ieu mah aki-aki jore nasib bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan masyaallah kadang-kadang jol beta tanggana kadinya ki ulah dahar encan tuh kayak kula banget batur tatangga tanu mere halalang seramat ya emang ka mana anak tuh ka dia di kukula tuh dipamisangan ke sapoe 2 pajak sage sia boga salah gente gitu aki gitu ga pemajikan naon itu sudah udah kayak gitu kopot yang kawin ini yang kawinan naon yang anu ngeukepan baik kaeta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan mudah-mudahan anak-anak urang incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak abeh urang di dunia halal limpu di akhirat ge halal limpu ulah kajurung ku nafsu ayolah mun aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaq eta keur carita 2 keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui
Emang boga bapak sok sabaraha? Pokoknya mah iya bapak urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak. Yuk urang urusan urang udunan. Yuk sampai 10.000 jang bapak. Mun 12 jadi berarti kali 10.000 sabaraha tah? Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi sabaraha? Jadi sabaraha? 12 letter lamun sabulan. Sabaraha duit tah? Asalnya sugi kakolotnakeun ya kolot ya. Sugi kakolotna gitu. Manta kolot bipas ngeunaheun jasa kolot teh nikmat ai gitu. Muka kana datang ka dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, Pak, rokok, samsu, sapak. Alhamdulillah. Jol adina. Waalaikum. Waalaikumsalam gudang garam, Pak, tah. Sapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo deh datang dari Madinah. Bata, garpit. Alhamdulillah. Masya Allah. Cakapan aing ku ngeunaheun teh. Jol Madinah sakali gudang garam aya, samsu aya, garpit aya, segala aya. Bata, naon? Mole. Tuh aja aya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Kadanan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan jerik deui. Waalaikumsalam. Gas, kula bah, anak abah. Aya naon? Muka mari teh usan demelan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah. Oh, ayeuna kuari kumaha atuh? Jual deui bae sawan nu di ditu bah usan. Jeung sabarakali jeung adik-adik sia. Lah ulah kamikiran adik kula bae 8 kula geus maju mah adik ge milu maju. Jaksa. Ya ngabacokak doang gitu baheula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adi sia dek minjem teu meunang pan gusian. Loka bensinan bah adi mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teu kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah pan atuh aya maju mangenan bae. Terus nyokel. Itu air dijual masa bodoh sih ya. Alhamdulillah bang, enggak dijual nggak sia. Eta kos gitu, tak kakak sawareh tapi na sawareh matur. Wa ilamun ta'akur dina darajatna. Andai kata kumpul anak jeung incu teh akur teh anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dieu ku agama wa ila mun ta'akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asah anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deukeutna nu leuwih deukeut andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan ini stawaya maka lamun akur fa ini stawa maka lamun akur kitu fa ini stawa maka lamun akur dina fa ini stawa ya mun akur duana nafarun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina
lamun ibnun jeung ibnu bintin eta teh ibnun ngawarisna leuwih kuat batan ibnu bintin nu mantap wajib nu nganapakan ibnun anak sanajan ibnu bintin teh kabawa asobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah ibnun bae ibnu bintin mah ulah waka sakitu teh urusan-urusanana masyaallah wasani bil insi sumal kurbi tadi tepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun di dinya mun muqabil aso kal sohe cikal sohe mah inu kadua bil insi sumal kurbi ku ngawaris heula diheulapkeun ulah ku kurbina heula sabada ngawaris kakara ku urusan kurbina jadi berarti urusan nu ngawaris tahulah nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari tararenang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang umur teh geus diatur napas geus dibatas geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun 40 tahun 50 tahun eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala insyaallah mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur geus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 63 ngan 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna tah mantap daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh bae ai nu ngora-oraman keur meujeuhna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun bae kos kitu berarti ieu nu bae umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60 aing ngahiri ko heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing leutik heula heueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo diberekeun panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah deureus sama kitu ieu masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat henteu naon henteu main gapleh terus bae ya Allah ya teu sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin henteu atuh akan wae mubung sunuzak ngurusan kolot bae segala rupa dikorbankan pakai ngurusan aju maot bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente tamo kos kitu mah kabari pan geus dibahas teu ngaji meureunnya antak ke ngajina ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas sama tuh jadi henteu jadi naon gitu ngaranna henteu jadi hutang beda deui jeung urang
kitu ngaranna naon ka pamajikan. Mabajikan orang wajib nganapagan kuari nganapagan sabulan aju teu mentari dona tawa teu mayar utang di akhirat ditagi di akhirat bantar kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna. Assalamualaikum waalaikumsalam aya naon aduh aing ngaji tadi balapan ka haji meureunan kurang ngapaka teh ampurannya itu kula ge ngampur aja sacekeun nanti abo ka haji bos bae di akhirat sia kena lagi ka aing moal lagi ataupun kula kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah sial aduh beda lamun urang teu nganapakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat tapi lamun urang teu nganapakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kana jadi kakak nah ngan kakana bae kudu boga pikiran iya abah sabaraha tahun diurusan ku si Neng ya kakak mah pan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke. Jesok dibawa kapan? Oh, atuh ka rumah sakit teh, kanu teh, dihitung mah meureun aya 100 juta yeun mantu pula. Jauh atuh sia. Kene handa sia. Kakak neuk naon tuh? Daya kene mah tujang kakak bae saware. Ih, malain mayar kakak. Ieu bae sakakana teh kuari mah kieu eta harta abah yang sabaraha. Harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar. Dijual mah harga nadinya masa juta. Wih, itu gede. Wih, di papan kota di orang. Alhamdulillah tuh kita mah 100 juta dan cokot dan sia ku kakak dibere deui nya bisa jana orang bagi. Geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh. Geus atuh terima kasih teh tah 100 juta teh ta urusan manusia teh. Jadi dibere deui ku kakak 100 juta eta mah ti kakak di sebagian kakak mah kajin lah saya tiga eta mah kakak bau malaikat meureun mah gitu insyaallah wal warisani yastawiyani am yuzau bi hasbihi lain bi hasabihi salam tadi biasabi lain buazi edadat salah kitab wal warisani lan utai kang ngawaris garane iku yastawiyani anatanari pada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasabi kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris dina darajatna eueuh nu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadar nganapakahanana atawa dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayelah dua wajan Kizaid boga anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki umar nu hiji hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nya nyuhun nya ngais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah 2 bagian awewe mah sabagian ta ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna 2 kalian awewe ngan apakah anana teh kudu 2 kalian apakah diakurkeun bae wajan masyaallah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan ku urang dilaksanakeun maca dilaksanakeun mina ngan ieu kitab PSC dibacana kok mun teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae
Boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae. Kok mau dibawa beuteung kentel mah. Nu kadeuleuna teh lain masalah, kopi deui. Ya Allah, ya Rabb. Ai inget ka wali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib ieu teh pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di bae geus dihayal-hayal we bukan naon ieu. Oh, Masya Allah. Itu puasa urang mah puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong, ayo wali mah geus bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh. Geus jana mah pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat, imah eta dunya pegat. Minimal ulah hayang heulanan. Geus dari kabuka ala kadar bae jam salat. Kitu keneh nginum ala kadar. Ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar. Jangan ragu jasa budak. Antak kekeh jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Komo nabi bangga eueuh deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak Kangjeng Nabi la nabiyya ba'di eueuh nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah beusi engke timbul nabi-nabi dipan anak nabi mana nabi geus henteu aya geus kabeh eueuh aya ge ti Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib Syarifah geus eueuh nabi ngan timbullah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tirok gogoakan atuh eta ge kos kitu anjeun aya naon pati mah aya ieu korma saeuti kieu dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi dahar kos gitu. Isuk nanya deh aya naon poe ieu teh ayana naon kulantaran teh ayana naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos kitu aduh di imah tangga tentrem. Tentrem. Gimana ya bukan naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikanna geus kototan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya una naon maka katumulan naon boleh naon buang kawaras ya cambung sia koing waduh geus waras itu sora sagaledegepan ka pamajikanana insyaallah jara rauh rutan Kangjeng Nabi bae tanggeuna boga naon ya koy teh boga naon urang parwasa bae yuk cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu atuh ngajakan puasa usahan teu geus urang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang nu geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daharna saeuti nginumna saeuti teu memewahan Kangjeng Nabi nu kadeuleu alam nu itu bae alam sabada maot kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapihlan kudu dihandap. Dihandap geus utek-utekan di luhur peureum keneh. Tah eta turutan jeung Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb.
ibadah teh mimiti ibadah make syariat terus bertoriko terus datang ke hakikat ku hese-hesena kos kitu teh nisbe urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya warisan yari jelema anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan kakolot atawa dibagi apakah bihasabihi kalawan ngitung-ngitung warisanana mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun doang nu mantak lalaki dua kaliun awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah artinya dua wajah cecek wajah hepete wajib diakurkeun bae lantaran ieu mah urusan nganapakan kolot teh sabaraha geus diakurkeun bae ku ari mah lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki dua kalian awewe mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000 mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah leter geus tabakos kitu mah tinggal musyawarah bae ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi dua kitu tah kasimpulanna nabat wa wajul istiwa ishtirakuhuma fil irzi lah disimpul makos gitu cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeun na bae temen ngalaksanakeun na ieu hese ge kita dige boga anak 12 kaurusan ku kolot tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot eta tah aya bahasa kos kitu eta masyaallah hese jasa kolot diurusan ku anak Masya Allah urang bejana kieu ye bah geus lah ulah dagang bae abah mah geus teu kudu dagang abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah abah kauntunganna sapoe boga 50.000 geus kukula digaji 100.000 geus abah mah ulah dagang geus aya kula pan kula na ngadidik abah haju kula pan dimodalan ku abah kula ieu alhamdulillah ieu mobil boga kuari usaha keur rada maju geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah cicing we geus maca Quran we geus kos kitu we teh diimah tah saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang biasa asana 1.000 hiji asana dek ngarorowot bae ka kolot cara urang ade komo lamun abana manggul pacul mah urang rada gitu maju bah di ka mana kagak geus ulang acul bae jual apa pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah ganti ku ari mah meok bah iya nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu teu tega teh sia tuh ka aing teh ngurusan teh naon lain jual bae bagi dua jeung kula apa panedana kos kitu pacul sia ku aing lamun kieu babandingan bah beda ieu ai beda anu aing ngurusan mah ngomongna geuninah ka bapana ge teu kenceng bah tadi lah bah enaon dieu kala bah teu baju lah atuh jaga sekolah teh lain usim pan ku ari mah bah geus bae teh mah baju teu tunda aju eta mah disawan ku batur we apa mah ulah
Meski bae abah mah kukula geus digaji bae geus salila kula maju jeung salila kula hirup geus abah hayang naon geus bebeja bae ka kula. Bener teh sia ieu. Iya tuh, masya Allah dia tidak bener kakapeungan. Karena kuari bawa ingat ada ngomongan siapa gitu. Atuh kuari robah bae. Abah lagi hampir tuh percayain tak anak. Ya tadina nakol malu. Kok kasih tempat gini enggak kolot. Beneran nih ya. Beneran ji. Terus gitu alhamdulillah tuh. Kita terus disuplai kudu jadi anak. Beuh eta kolot geus ngeunaheun jasa. Aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot. Naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong. Meuli calana batur mah meuli lepis, meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli komprang hideung. Kalau hideung teu jadi. Jadi eta kolot palingnya sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang sataun teh di bebeja bapak anak-anak. Alhamdulillah ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 beres. Aju beatan teu. Nah. Tuh aya tuh. Tadi pake deui kukula tolong betul. Anak bapak itu pada eta. Geus terkenal jadi manusia ieu ceuk aya nu abah deui. Nah, apa eta? Ngeunahkeun kolot teh masyaallah kena nikmati kena ngarasakeun ngeunaheun ya Allah wa man lahu abawani eta mah carita tadi ka bapa doang ku ari kieu jelema nu ngabogaan indung bapa abawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar. Komarain eta adalah bulan jeung mata poe. Eta mimba bitaglib tanu kos kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih. Maghribain, isyain teh lain isya dua. Isya jeung maghrib bahasa-bahasa. Ulama teh kos kitu hidup bahwa abawani boga dua bapak lain dua bapak emak jeung bapak wa man lahu abawani sajelma nu boga indung bapak lamun jelema lengkap kene boga indung bapak falal abi maka wajib nganapagahan ka bapak ai mana ieu fafil asah alal far'i itu balikan deh wa man lahu abawani fa alal abi wakila alaihima libaligi jadi aya dua siksa kaul mah wajib nganapagahan ka bapak bae sebab bapak engke wajib nganapagahan ka mah eta talepa tah kitu-kitu kene geus kuari mah bapa bae anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kewajiban bapa cak sakaul lain kitu alaihima tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafaqah rapi biasa ieu agama cara ngurus supaya rapi di dunia nah halimpu di akhirat nage saluyu geus enawan perbedaan nu miskin jeung nu kaya lamun nu miskin jeung nu kaya kewajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya kula mah teu boga kakak bae nya si kakana ge kudu geus malah mah adina lantaran teu boga dibere dinantep eta kos kitu ya eta kitu caritana Itu numantak wajib indung bapa dinapakahan terlistiwa ima fil kurbi
lantaran akur dina deketna akur be anak ka bapa jeung anak ka emak akur teh darajat kadeukeutan hendak tetep be wajib diurusan ku anakna bapa jeung emakna. Gaduh putra diantarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruh gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anak ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorga nya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua lalaki awewe lalaki awewe kitu bae tah sajodo kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodona jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka bapan aing nasi bae. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang anu geulis gitu berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol teh iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakal nangguan asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore penghinaan engke nu timbul tetep mulia mah kudu kanu geulis bae mun kawin kanu jore mana teh engke jelema jungke ka dituna anak incu Qabil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil
cak jurid ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah bae iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cak Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha lain ti Allah ieu mah kajen ti abah ieu mah memang abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan kan sok nyarekan abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran iklim instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan mah tah. Saeutikan keneh jelema teh tah. Atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukuh mah kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan izin ka kadituna ieu izin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu eta isin gengsi urang mah panturunan sorga oh moal ini cenah moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajian kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapanggih wong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieunna ieu tuturkeun Gusti Allah
ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari tak kakak sok rada kurang nurut heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu yes nyen korban kuari mah nyen korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama supaya Gusti Allah narima ka kula berkorban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Kira kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentab seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian nu dikumpulkeun anak hasil tani mun pare nu pangjore nu dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma anu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta njore ari ka Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu ujang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tah eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet nyong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah kuari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun kira ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah dah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieu lah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam
geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil. Dicaritakeun ka Kangjeng Nabi, abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem. Sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng, kemudian Kangjeng Nabi teu dihibur, manusiawi kan Kangjeng Nabi. Sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut, aya kitu mah aya dongeng-dongengna. Tah, Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut, jah heueuh. Tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut, jah heueuh atuh komo aing, abeh kitu. Entek tenang Kangjeng. Nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu, bacakeun ku anjeun ya Muhammad, wahai Muhammad alaihim atas kaum anjeun. Baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah, terus disampai-sampaikeun ku sahabat, disampaikeun ku tabiin, disampaikeun ku atbat tabiin, ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadeng eta dongeng eta teh ta ieu ayatna. Bacakeun Muhammad ka kaum anjeun. Naon naba'ab Nabi Adam, berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil, caritakeun bil haqi kalawan sa bener-benerna. Il qurba qurbanan, waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeus, nyieun kadeheus, nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas, Qabil mah hasil tani yakni zar'un. Patukubila min ahadihima, ditarima nak ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil. Ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar. Kasimpulanana korban Habil mah diterima, cirina dilahap seuneu, Qabil mah teu ditarima. Cirina aya bae didinya terobah-robah. Tidinya lah mulai Qabil bendu ka Habil, nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa, nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji. Teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji, ngaharep Qabil ka Habil. Abah geus eueuh, emak geus eueuh, tinggal nyana bae. Habil, aya naon ka dieu? Naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia, bunuh sia ku aing. Cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon? Mana kurban mana mah ditarima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah. Cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin, nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah, mukmin, muttaqin, ditarima. Ieu teu ditarima teh mah tuh urusanna kurang takwa berarti teh mah. Ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa. Gara-gara sia aing bogoh mah. Boluh sia ku aing. Geus bebeneran ditutur-tutur bae, geus diagag-agag bae, geus dikieu-kieu bae. Leungeun. Cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut. Ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatulak. Bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu azan sararieun jasa ka Gusti Allah. Lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak, manjangkeun leungeun kakak, ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula, kakak dek nyabok ka kula, kakak dek kabunuh ka kula, ma ana bibasiti yadiya ilaik. Kuring memual kudu males uluran tangan, kula memual nyabok ka kakak, kula memual ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh. Eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh, kula mah dek cicing bae, kakak nampiling kula mah cicing bae, kakak dek jawab kula mah cicing bae, pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali. Silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin, sieun jasa ka Allah. Eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an
an tabu bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil tiasanya na kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harepan lain boga harepan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran kakangjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar. Jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka. Lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh. Mantak cakangjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar. Nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka. Cak sahabat Gusti Rasul, aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka, aya nu dibunuh, panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh. Oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh bae gelutna. Kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang malas eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarana nasehatan doang sia ngomong ka situ balangan nasehatan sakadarana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu. Can aya pembunuhan pan harita. Can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikubahakeun lah bingung. Dijotos beusi teu bae. Digebug beusi teu bae, dikumahakeun ieu. Dikumahakeun bingung nyana. Nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah. Manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana. Ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha. Cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun. Aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat. Cak iblis ya aduh teu kumaha aja can urang anu dibunuh. Japan ieu manusia kakara ge urang doang. Ngomong we nya di jero hate jeung iblis. Ya kadeulekeun ya. Deulekeun ya. Cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek. Dareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna. Hai. Oh tak kitu ngabunuh mah tah. Jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakana pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah kuliah ngabunuh aing geus teu saha kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mantak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku Qabil gejretkeun kana huluna gujret kitu syariat masya Allah
Itulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak de kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh lantaran iblis tak kalaluar mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk menta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui ajeun kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana Allahumma ya qadiyal hajat Allah